Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Pamirsa patepang deui sareng abdi Nur Rahma dina acara Tisun TV Sunda dinten Sabtu kaping 4 Februari tahun 2023. Penculikan budak anu hampir dilakukan ka budak leutik digagalkeun saenggeus pelaku digorowokan. Waspada kana rupa-rupa modus anu dianggo ku panculik pikeun mamingan korban. Lingkungan Padamukan di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung rame ku pentonan barudak ulin. Tapi warga teu nyangka yen usaha nyulik ampir-ampiran kajadian dimimitian nalika sapasang adi lanceuk keur ulin ka imah tatangga. Mimitina warga teu curiga kana hiji wanoja sepuh anu pura-pura kediuk di sabudeureun eta lokasi. Tapi ujug-ujug si palaku ngagandong budakna nu keur ulin. Hatur nuhun kepada Nur Rahman aya di studio. Abdi sarintaskeun salaku reporter anu bade ngawawancara sababaraha warga anu kebetulan aya di lokasi kejadian. Punten sareng saha? Abdi Renata. Abdi Nadia. Naon anu terjadi di dieu? Kasus penculikan. Saha anu jadi korbanna adu lanceuk umur 6 tahun. Nah, iraha kejadianana poe Jumat tanggal 3 Februari kamari. Nah, kunaon eta teh budak bisa diculik? Jadi si budak teh keur ulin terus apa kolotna teh teu merhatikeun jadi geus we gitu diculik. Nah, kumaha eta teh kronologi penculikanana? Nah, jadi awalna teh si budak kan keur ulin ka rumah tetangga. Terus tiba-tiba ada wanoja sepuh anu pura-pura diuk di sabudeureun lokasi. Terus si budak teh digandong gitu. Terus tes digandong, si budak teh ngagorowok. Yang warga teh langsung budak. Hatur nuhun. Sakian wawancara ti abdi sareng jeung narasumber nu aya di lokasi kejadian. Hatur nuhun, kembali ke studio. Sakean warta Tisun, wilujeng tepang deui minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.